Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul hadi ari ieu eta bab anu kahiji wassalasuna jeung 30 tegasna mah 31 fi fadilati tarbiyatil auladi dina martelakeun kaunggulanana ngurus pirang-pirang budak. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manahala teu ngarawat atawa henteu maparin saha walidun nu jadi bapa atawa kolot waladahu kanu jadi anakna itu walid abdola kana perkara anu leuwih unggul min adabin tinimang didikan adab hasanin anu alus. Wa qala alaihi sholatu wassalam la anna yu'addiba yakin saestuna ari ngadidik adab saha rojulun hiji lalaki waladahu kabudakna itu rojul khairun eta teh leuwih alus lahu pikeun itu rojul min ayata sodako tinimang yen nyodakohkeun itu rojul bisoan kana saso. Wa qala alaihi sholatu wassalam akrimu kudu ngamuliakeun aranjeun kabeh auladakum ka pirang-pirang budak aranjeun wa ahsinu jeung kudu ngaluskeun aranjeun adabahum kana adabna itu aulad. Wa qala alaihi sholatu wassalam man ari saha jalma aroda anu ngamaksud man ayyar goma kana yen ngawiwirang man hasidan kajalma anu hasud hu ka itu man pal yu'dib tah kudu ngawarah saha waliduhu bapana itu man. Wa qala alaihi sholatu wassalam an-nadaru ari ningali ila wajhil auladi kana wajahna pirang-pirang budak bisukrin kalawan syukuran kan nadari eta tetep saperti ningali ila wajahin nabihi kana wajah nabina itu man. Wa qala alaihi sholatu wassalam akrimu kudu ngamuliakeun aranjeun kabeh auladakum ka pirang-pirang budak aranjeun fa inna karomatal auladi maka saestuna ari ngamuliakeun pirang-pirang budak satrun eta teh jadi tutup-tutup minan nari tina naraka. Wa qala alaihi sholatu wassalam al auladu ari pirang-pirang budak hirzun eta teh pangraksa minan nari tina seuneu naraka. Wal aklu jeung ari dahar ma'ahum sartana itu aulad baro'atun eta teh lulubaran minan nari tina naraka. Wa karomatuhum jeung ari ngamuliakeunana ka itu aulad jawajun eta teh bisa ngalewat ala siroti kana sasak sirotol mustaqim.
Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh auladakum ka pirang-pirang budak aranjeun kabeh, fa inna man maka saestuna ari jalma akrama anu ngamulyakeun man auladahu ka pirang-pirang budakna itu eman, akrama tah bakal ngamulyakeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah fil jannati di sawarga. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati saestuna eta tetep di sawarga daron ari aya hiji tempat yuqalu anu dibahasakeun laha pikeun itu darul parohi, eta darul paroh daerah atawa tempat kabungah, la yadkhulu eta moal bisa asup ha ka itu dar illa man kajaba jalma paroha anu sok ngabungahkeun man as-sibyana ka pirang-pirang budak. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati saestuna eta tetep di sawarga daron ari aya hiji tempat yuqalu anu dibahasakeun laha kana itu tempat naon darul parohi, eta daerah kabungah, la yadkhulu anu moal bisa asup ha kana itu dar illa man kajaba jalma paroha anu sok ngabungahkeun itu man yatama ka pirang-pirang budak yatim al mukminina anu iman kabeh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.